Itulah roda kehidupan. Jadi walaupun kita keadaan susah maupun kerjaya, urang kudu lobasen senyum, kudu lobasen, tapi ulah di jalan senyum ulah, tapi orang senyum eta harus dengan keadaan ikhlas lillahi ta, ikhlas. Oh mohon wala itu kalapa naon itu itu gambar kalapa ya ayahnya zaman ayeuna kalapa jadi gelas genoy lah. Mak Pak Endang teh apaleun ka uing sigana teh uing mah 13 tahun teu ngadahar susu. Naon sebabna dicarekan ku pamajikan da beak meureunnan moal penting digares itu kan. Jadi WD tadi walaupun dengan lagu alunan musik itu ciptaan Roma Irama, bahkan kita harus bisa introspeksi diri walaupun keadaan miskin, walaupun keadaan susah, cobaan datang, kasusah datang, kabingung datang, maka orang carana nyata kudu bertakwa, senyum terus. Ulah sampaikan orang teboga beas manyun babana ieu teboga beas bapana teh cicing aing teh digawe ulah kitu senyum wae. Da rezeki mah geus ditangtukeun, geus diwadahan, geus ditakdirkeun, geus aya hakna pikeun jalma anu hirup di alam dunia, geus puguh hakna rezekina. Kudu dengan ikhlas, kudu dengan sabar jeung tawakal. Cirina jalma anu takwa, cirina jalma anu ikhlas nyaeta tatkala keadaan apapun saja kita harus senyum. Itu termasuk orang-orang yang takwa. Yang miskin jangan bersedih dan jangan sesali diri. Yang kaya janganlah bangga, jangan membusungkan dada. Derajat manusia di sisi Tuhannya bukan karena hartanya. Derajat manusia di sisi Tuhannya bukan karena hartanya. Karena naon atuh? Takwanya ya. Jadi orang kudu takwa. Sing sawe jalma anu bisa ngurus diri pribadina dengan keadaan ikhlas, maupun misalnya kumaha carana erek gering erek waras, erek susah, erek bunga, maka orang kudu ikhlas lillahi ta'ala dengan keadaan senyum, dengan sabar. Rabbana afrig alaina sobron wasabit akdamana wangsurna alal kaumil apal eta. Pantesan atuh hirup teu sabar, pantesan hirup teu sabar, umbak-ambek we kieu salah kieu lain, teu boga beas ngambek, teu boga duit jeung anak jajan ngambek, kondangan loba ambek, darah tinggi we ka ditu teh, boga penyakit darah tinggi, darah rendah, rematik, asam urat, kolesterol, diabetes, emang liver, jantung, stroke. Kusabab loba pamiki, kusabab hirupna hanteu hati tenang pasti hati senang pasti hati tenang pasti sok bebarengan, hati tenang pasti berkah. 1, 2, 3, hati senang pasti bodoh-bodoh ting hati tenang pasti berkah, hati tenang pasti gitu. Sagala lupa dengan tenangnya gitu. Lamun orang hayang sabar jeung tenang, maka orang kudu maca naon doana, Rabbana afrig alaina sobron wasabit akdamana wangsurna alal kaumil kafirin. Apal baca dina surat Al-Baqarah ayat eta doana sabar. Sing sawe jalma anu ngucapkeun eta ba'da salat ngaos eta ba'dana salat, yakin kasupkeun jalma anu sabar, yakin hirupna bakal tenang, pasti bakal tenang. Lamun geus dina kaayaan tenang pasti berkah kahirupan ya gitu.
teang dina surat Al-Baqarah teangan mimitina robana aprik alina sobron wasabit akdamana wangsulna alal komil kafirin boga HP teh sok lamun teu boga sapirakuna budak ayeuna teu boga HP sapirakuna ibu-ibu zaman ayeuna teu boga HP rekam dong manfaatkan entong ngegim we ngegim yo datangkeun kabulukan zaman ayeuna game we game anak ngem game we bangga boga budak pinter ngagame teh mah anak mah pinter main game na alhamdulillah diisuk jedur datangkeun kaburit cicing bae tara ulin kieu aya tatkala dititah ku bapana jang pameserkeun rokok jika nu teu ngadenge we budak cicing we jang pameserkeun rokok naon Pak jika anu stres we jika anu budak naon sababna salah barang siapa yang sering mengomekkeun HP ngomeh HP terlalu teuing maka akan merusak saraf jadi sing nyaah deudeuh ka budak lain misalna dibere HP anu alus tapi sok jauhkeun tina HP ambeh henteu sarafna henteu kaganggu naon sebabna budak mah sarafna masih keneh tipis jadi lamun misalna bohong lamun misalna indung bapana nyaah deudeuh anu jadi anak dipangmelikeun HP bohong lamun nyaah deudeuh anu jadi anak tong dipamelikeun HP jauhkeun ke geus umur 17 tahun geus dewasa baru pamelikeun itu nah eta nya jadi bohong lamun misalna indung bapak bogoh deui deudeuh nyaah ari salah uing sing serikeun ibu mah deudeuh nyaah tong dipamelikeun HP ke geus umur 17 tahun baru pamelikeun HP soalna nyaah teu ka anak jauhkeun tah tina model kitu ke geus umur 17 tahun ieu mah orok-orok kakali 7 bulan geus dibere HP atuh dah nya gitu tong waka ke geus 17 tahun baru dipamelikeun HP gitu nya jadi urang kudu kumaha kudu takwa nyaah deudeuh nyaah nya gitu kudu takwa nyaah ka diri pribadi anu nomor kadua nyaeta urang kudu ngajaga amanat teh anu kadua nyaeta pamajikan anu kahiji diri pribadi anu nomor kadua nyaeta pamajikan bapak kudu ngurus pamajikan kudu ngurus salaki lahiriahna sok isuk-isuk panyeunkeun kopi sok sajan teu boga duit panganjukeun lamun teu bisa nganjuk atuh pangnyokotkeun atuh duitna tina dompetna nya da kewajiban lalaki mah nyaeta ngarap menon nganapkahan lahir jeung batin maka sok urus salaki sing bener lamun pamajikan kudu ngurus salaki kudu ngurus pamajikan eta ngurus teh mah kumaha carana wae masing-masing da di awal lagi geus saling mencintai menyayangi eta anu nomor katilu nyaeta amanat ti Allah teh ngajaga nyaeta amanat anu nomor katilu nyaeta anak tah ayeuna ieu Bapak Endang parantos ngalaksanakeun amanat ti Allah amanat nyata ngabersihkeun nyata dakarna melewati nyata dihitan itu sudah mengesahkan jadi umatna Kanjeng Nabi Muhammad SAW garis besar nyata sudah dimasukkan ke golongan-golongan nyata Islam alhamdulillah sah berarti itu tinggal sanesna budak ari budak teh nyata budak B na nyata bingbingeun U na nyata uruseun D nak didikeun A nak arahkeuneun K nak nyata kawinkeun eta pagawean amanat anu nomor katilu nyata indung bapa ngawinkeun naon ngabingbing urus naon didikeun bingbing budak teh ulah dibingbing misalna kalan ulin teparugu kolotna ulin anakna ulin sok bingbing dengan perilaku anu sehat menurut lahiriah sehat menurut batiniah nyaeta sok pake contoh indung bapak teh ulah ari ka anak misalna nita salat ari bapana tara salat indungna tara salat tara ka masjid tinggal kalah emok we nonton TV nya
gitu. Jadi sok babarengan anak jeung bapak babarengan, bapak indung jeung anak babarengan, waktuna adan gewat init ka masjid, gewat jang abdas neng gelis gewat ka masjid bareng jeung emak jeung bapak itu urus bere baju anu bersih, urus isuk-isuk mandian gewat, sore mandian nya entong ieu mah digoreng patut anak teh menang hese capek teh nyen budak teh nanggung mah nanggung sakinta teu ngaluag kolor da ieu mah da ku berat-beratna nyen budak berarti ngeluar ke kolor segala dialungkeun atuh da nya nanggung kol mah nanggung kol sakintal dan teu ngaluag kolor atuh tapi eta nyen budak lung calana lung kolor saking berat-beratna berarti teh jadi saking berat-beratna nyen budak sok urus sing bener nya ropea sing bener we urus lahiriah jeung batina sok mandian batinihana sok pake contoh indung bapak teh nya gitu didik sok asupkeun anu nomor 1 nyata didik dekna didikeun sok didik lamun teu bisa teu kawasa ngadidik anak sok asupkeun lahiriah jeung batinihana ka pasantren lamun teu ka pasantren nyata ke pendidikan anu sok asupkeun ka sakola ka pasantren teangan pasantren anu aya sakolahan ambe kawara ambe kadidik lamun teu mampu ngadidikna sok asupkeun itu ieu mah jang entong ka pasantren da ka pasantren mah nyata kiyaina ge bu ya Allah Gusti bunga lain buduk dusun ka kiai nyebut buduk tong diasupkeun ka pasantren da kiyaina ge bu buduk ge bunga naon sebabna nambahan anak nambahan nyata kewajiban keamanatan kiai ustad nyata ngadidik nyata boga ilmu diamalkeun pikeun nyata ambe anak-anak arahna nyata kana agama anu kurang dianut itu ulah buduk kajon buduk oge da uing ge buduk ge da teu tapakan bisi teu percaya sok prosotkeun lamun teu era mah jadi tong ningali masalah budukna sim kuring buduk datangkeun ka pingsan apal pingsan heueuh teu inget alam dunia ku sabab naon saking budukna berarti nya saking budukna teh pingsan teh teu ingat da atuh baik di pasantren teh kieu atuh da apal kieu hulu kanjut tah sarua jeung si dede ha Azbar pan kieu tah uing ge baheula mah santeng da kieu we da hulu kanjut atuh budugan atuh nya kapan bae ngarti pan lain kanjut teh kanjut kundang kapan lain kanjut teh gitu sim kuring datangkeun ka pingsan tapi alhamdulillah tak efekna kieu bisa ngomong bisa leutik gedena apal kana ajaran agama anu bener jeung salah antara cai susu jeung aqua moal pahili bener jeung salah moal pahili apal gitu mana anu kurang wajib dipigawe mana anu entong nah eta ayana di pasantren sok asupkeun ka pasantren ambeh haten hadik tingkah lakuna bener gitu artos alhamdulillah atuh jadi urang teh kudu bisa ngadidik anak kudu dengan ngadidik kowe kudu dina kayaan ikhlas kudu kayaan ikhlas ari bade umbak ambek pantong we ambek anak teh dina lobaan budak buka salah ai salah teh dicarekan dina lobaan tah eta le ngadidik dina lobtong jangan nyarekan budak tong dina lobaan di imah budak teh bangor nya bangor yo bawa ka imah di imah teh tong dicarekan ceng gewat ibah wajibna dibere dahar bere dahar lah enggeus mandi enggeus dahar cok didinya ngomong anu bener kakarek lamun misalna dicarekan dina lobaan mah ongko budak era ongko dicarekan eta lain jalan anu alus tapi salah auzubillahi min dzalik moal euceuk-euceuk nu bener kitu ieu tah didik geus dididik berarti budak arahkeun tah arahkeun dengan semaksimal mungkin sok asupkeun ka pasantren anu terakhir nyata kana kawinkeun ngadidik budak kudu kayaan ikhlas sagala rupa oge kudu dina kayaan ikhlas ibadah ka Allah kudu dina kayaan
ikhlas. Salat kudu ikhlas.